mana nu lain yang kadarielin caning can kadari ieu tadi teh dibawakeun dina grup teh ya teh ke kacai heula cenah kitu. Kunaon pulang-pulang gitu janu keur pararingung gitu teh. iya orang teh keur bararingung sebenarnya mah. Bingung kunaon Pak RT, tara-tara biasana ge warga anu ngeluh ka RT, ayeuna RT nani anu kakak bingung kunaon cerita. Iya orang teh bray keneangan pertanyaan anu hade anu ampuh lah teh pusing aing. Keke pertanyaan naon maksudna ieu teh Pak RT? Sugan ente nyaho jelema anu bisa dipakai pertanyaan supaya beunghar lah gitu. Nyaho teu Kumaha atuh ka itu ka Bak Subur. Eta mah harita orang ningali babaturan sok kadinya wae gitu. Ieu mana teh Blak Kulon da deket ning kuburan nu 5 teh ya. Da deket eta Blak Kulonna tapi cobaan. lah kurang nek di jug-jug ayeuna oge nyaho bener yang itu na pengawanannya daguan di dieu. Sok lah didoakeun sing hasil naon nu dimaksud. Daguan di dieu nya pengawanana. Kacau bray pertanyaan teh impuna jongkok kita mah info jongkok ente mah Nah kunaon gitu hasil tuh datang ning kakak jika nu amek gitu. eta pedah nanyakeun hayang beunghar kalakah dicarekan ngomong nate kalakah boro-boro nulungan maneh cenah aing oge sakieu balangsakna cenah cicing di imah reot deket kuburan. Lamun aing nyaho mah aing heula meureun anu beunghar memeh batur oge meureunan aing maneh kudu mikir cenah geus ka dieu ayeuna mah cenah tulungan abah panglikeun bako kayak itu tah kitu kurang ka titah meuli bako.